Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan ka para mitra sareng ka incu aki anu tetep satia. Wilujeng patepang deui sareng aki dina acara Kileuksa Ngadongeng. Kumaha daramang? Hatur nuhun upami daramang mah. Mugia urang sadaya salawasna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanging upami kalersan dina dinten ieu aya mitra aki atanapi incu aki anu nuju teu damang, mugia didamangkeun deui sabihara bihari. Amin ya robbal alamin. Danget ieu aki seja ngaguar carios anyar anu judulna Rusiah Tanah Warisan bagian anu kahiji. Nanging sateuacan aki ngadongeng, aki seja ngemutan heula ka incu-incu aki anu tetep satia, utamina kanu nembe meunahkan channel ieu, disuhunkeun pangrojongna ku cara Noel suka bagikeun sakantenan di subscribe-nya. Eta deui locengna sadakeun. Hatur timpah nuhun. Supados teu seurting yang kolong waktos, sumangga urang ngawitan ngadongeng. Wilujeng ngadangukeun. Lemur turi ngaran hiji lemur anu gede tur gegek pangeusina. Pernahna di hiji tempat anu lempar bahengetan, tanahna subur, pasawahan upluk aplak, kacayan ti walungan anu caina ngagulidag ti Gunung Jagat. Pacabakan padumukna rupa-rupa, aya anu tani, aya anu dagang, aya oge anu kula-kuli jeung sajabana. Di eta lemur kakocapkeun aya hiji imah anu geus heubeul, geus kolot, umurna geus puluhan taun. Tapi masih keneh waweg tur wedel. Pernahna di hiji tempat anu lega, di sakurilingna dipager rekep naker. Eta imah di lemur turi mah kawilang panggedena, pakaranganana panglegana, jeung tara aya anu wani asup ka imah sabab cek beja sok dipegat ku orai hideung anu buntet teu puguh hulu buntutna. Kocap dina hiji mangsa kirawan cihaneut moyan harita teh. Jol aya jalma saabrulan datang ka eta imah anu jajabna eueuh anu lengoh, aya anu manggul buntelan, aya anu nanggung parabot betrak petruk, aya oge anu ngagotong karung jeung sajabana. Barang tepi ka panto gerbang. Reg abrulan jelema teh eureun heula, hiji lalaki anu waweg sembada muka panto pakarangan. Atuh bus sarerea asup ka jero, muru ka emper imah anu ngaliglag lalega. Babawaan diecagkeun terus dariuk ngareureuhkeun ka cape. Urang lemur turi anu kaparengan nyaksian hareraneun, malah aya anu silih tanya jeung baturna, pada hayang nyaho, nah saha anu datang teh? Pangna heraneun, kahiji taya iber ti samemehna, atuh kaduana eta imah teh geus lila kosong, sabab anu kungsi nyicingan ti heula geus kabur teu betaheun da sanget tea. Harita teh kaparengan aya dua awewe ngaliwat ka hareupeun imah, anu saurang geus tengah tubuh, anu saurang deui nonoman keneh. Bari leumpang teh tinggereneng ngupat anu datang. Awewe anu geus rada kolot nyarita, tapi rada dipengkek da sieun kadengeun ku jalma anu karek daratang tea. Nyi Ero, tuh imah teh geus aya deui anu rek ngeusian. Duh, melang teuing nya. Boga budak leutik deui. Kituna teh bari ngareret kanu ngariung di emper imah. Nya Bi, kumaha mun diganggu deui ku jurig? Da bejana aya jin gundul di eta imah teh. Ih, sieun kuring mah Bi. Ngaliwat oge tarawani sorangan ka dieu teh. Tembal nu ngora keneh. Ayo atuh ulah alak ilik di dieu ah. Api-api teu nyaho we Nyai.
bisi kumaonam kan bae anu rek pindah mah da batur mohon ya bi sieun yo gancangan lempangna. Eta dua awewe teh gagancangan lalempang deui. Lain ngewa kanu datang ngan geus banget teuing kahariwang lantaran geus loba beja yen sok aya jurig di imah eta teh. Ku kituna urang lembur Bantar Turi mah geus pada apal sabab kajadianana lain ngan ukur sakali dua kali tapi geus kacida minengna. Kacaturkeun anu kakara datang teh anu rek pindah ngeusian imah jeung anu nganteur teh aya kana 15 urangna kolot budak awewe lalaki barang-barang geus dipernahkeun di emper eueuh anu di pakarangan kolot aya anu reureuh keneh rupa-rupa pamolahna barudak pating tirilik lulumpatan da puguh kaayaan teh lalega jeung laluasa di antara barudak aya pakaianana anu ginding duaan anu saurang lalaki kira-kira umur 7 tahun hiji deui budak awewe kira-kira umur 4 tahun barudak teh bangun kacida bungaheunana lalumpatan bariting cirihil ocon jeung baturna da puguh lega emper imah teh imah panggung rada jangkung tapi golodogna mah make tembok buruanana lega ngan harita mah katara barala jeung jukut maninga jejemrung da puguh eueuh nu ngurus. Di antara anu dariuk bari ngareureuhkeun kaca petea aya anu merhatikeun nitenan imah jeung sabudeureunana sakapeung tanggah nitenan lalangit anu dipapaesan ku ramat lancah anu pakuranteng sakapeung melong kaburuan anu barala tea geus kitu pok ngomong daria. Dia lebar kieu imah teh kujang. Imah sakieu wawag jeung gedena bet diantep sina kosong sok tereh ruksak imah kosong wae mah jang. Kitu ceuk eta lalaki. Ngomongna bari melong kanu rek ngeusian imah kosong tea katelahna udawa. Ari eta lalaki anu bieu ngomong ngadayagdag deui nyarane kana tihang bari udud. Haseupna mulek ka luhur terus buyar ka bawa angin. Nya mang mata kuring gancang pindah ka dieu oge apan lebar ngan ari tadina mah kuring teh hayang bebetah di lemur Maria dadi ditu oge imah aya sawah polaheun lega tatangga jeung batur jeung dulur balageur deui mang tapi ngadenge imah ieu dikosongkeun deui mah nya kapaksa pindah ka dieu da lebar teh mang. Tembal udawa dari anaker. Nyapogo atuh jang, barang titinggal karuhun mah ulah dilalawarakeun. Sakieu oge ujang mah untung, tanah lega, imah gede, sawah upluk aplak, dek neangan kumaha deui, sok geura pikir. Mending piara ku urang, ulah disewakeun, lebar. Karek oge jempe anu lalaki ngomong. Pok aya deui anu nempas hiji awewe tengah tuwuh. Ya kamana anu nyewa teh heula kujang? Ya eta tuh teuing kumaha bi rame wae beja magarkeun teh ieu imah loba jurigan cenah. Nya kitu atuh bi sok aya-aya wae da. Nya bener, jang. Mang oge bingung mikiran omong jelema teh. Asa teu percaya lah. Tapi lain teu percaya kana ayana jin jeung siluman mang mah. Da saur kiai oge basa ceramah di masjid. Jin teh memang aya cenah. Tapi asa piraku ngan ngaguburak wae jelema anu cicing di imah. Apa jin oge boga tempat sewang-sewangan lain. Eta mah omong batur jang. Ngarah eueuh anu betaheun cicing di dieu. Jigana mah anu sirik eta mah jang. Ceuk si Mang manino rostos ngomongna. Kawas anu nya nyaho kana urusan alam siluman jeung jin. Nya duka teuing atuh mang. Kuring oge teu pati ngarti jeung teu boga pikiran goreng deui. Moal nya make aya jelema anu sirik sagala. Apan ieu mah barang kuring, titinggal karuhun kuring, nyarek dicicingan we. Jurig-jurig kitu lah, da karek beja ieu tembal udawa. Bener kujang. Ulah sok babari kapangaruhan ku batur. Dina nyana oge aya jurig lawan kadinya. Manya aya jelema eleh ku setan ku jurig. Urang mah boga pangeran Gusti Allah nu Maha Kawasa. Nya bener pisan bi. Nuhun bi. Sabot keur ngaromong kitu
Jol hiji awewe ngorakeneh nyatana pamajikan Udawa anu katelah Maria. Geus boga anak 2, lalaki hiji, awewe hiji. Maria geus buleud patekadan rek milu kasalakina nyicingan imah warisan kolotna. Pok nyarita kalayan tenang. Kang Udawa, bukaan atuh kunci ka imah jeung ka pawon. Kuring mah teu bisa, kuring rek ka pawon naheur cai. Naha make jeung naheur cai sagala kacape-cape. Pan mekel cai mah. Ayeuna mah mending cicing, reureuh lanan. Keun we beberes mah engke da salse. Nu penting mah urus heula barudak bisi lapareun. Sok bere dahar. Tembal Udawa ayem naker. Bener Nyai. Nah, harurusuhan teuing. Geus di imah ieu, keun we beberes mah engke ku bibi dibantuan. Da bibi moal waka balik, satungtung di dieu can beres mah. Tah, timbal buka. Eta sambal tarasi dibungkus. Mana ieu teh kerupukna man? Cek si bibi mani capeta. Toh, dina koja dipisahkeun da bisi kagencet, bisi bubuk. Si bibi ngojengkang kana koja ku siwel ngaluarkeun kerupuk jero dina riungan. Maria nurut terus nyalukan anakna sinamilu ngariung rek dibere dahar. Malah akhirna mah sarerea dalahar heula. Udawa diuk sila tutug panonna rarat reret kaburuan. Terus tanggah nitenan lalangit imah. Tetela waweg keneh can aya anu ruksak. Ngan ramat lancah we mani pabelit kawantu geus bulan balen eueuh anu nyicingan. Ulah wakalobang ngalamun ujang, tah dahar heula. Mun geus dahar urang beberes. Tah sambalna, yeuh kerupukna bisi hayang lalap eta tah. Bibi ngaja nyepan daun gedang dicampur ku daun sampe. Cek si bibi bari ngasor-ngasorkeun alas. Anu sejen dari yuk sakahayang masing-masing. Aya anu sila andekak, aya anu sila tutug, aya oge anu nyang hunyar bari nyarane da capetea. Anu barang dahar beuki recok, anu nginum ting suruput, barudak mah bari dahar teh diselang ku ngobrol, resep peunaker jigana teh. Ahmad, Esti, ieu mamna jeung ma ya. Maria ngagupayan anakna, tapi budak anu 2 kalah ngariung jeung baturna resep meureun. Udawa oge henteu loba pamikiran, manehna mentingkeun heula ngeusian beuteung, sabab tas leumpang jauh jaba ini ti imah subuh atuh ponyo naker daharna teh mani ngalimed. Akhirna anu dalahar teh lekasan, pok salah saurang lalaki umurna sahanapeun Udawa nyarita daria. Kang Udawa, bukan heula tuh pantona. Da geus reureuh ayeuna mah ieu barang urang akutan ka jero, urang perenahkeun. Pokna bari neuteup ka Udawa. Pok ku Udawa ditembalan. Sakalian we kumaneh bukaan kabeh. Sakalian jandelana deui buka-bukakeun ngarah aya hawa seger ka jero. Ngan kade kudu ati-ati nya bisa aya nanaon. Tembal Udawa deui kituna teh bari mikeun kunci saranggeui gap di tampanan. Tekung silila panto dibuka. Breh tengah imah mani lega, malah ramat lancah anu pakuranteng oge kaciri atra. Hawana karasa tiis bau hapeuk. Tekung silila geret sora jandela muka, brai. Akhirna tengah imah teh caraang ayeuna mah. Kalayan teu kudu diparentah. Anu jajab pindah teh blas-blus ka tengah imah bari reang ngaromong ting areuleuh ting aruluh sabab kakara harita asup ka imah gede jeung jangkung tihangna oge 15 pasagi dijieun tina jati anu kolot jeung pilihan. Puguh wae kuat jeung waweg minangka palupuhna ku papan jati deui mani geus herang. Ngan harita mah kaciri bulukan da geus lila teuing dikosongkeun. Waduh, oi. Imah teh jiga karaton baheula ieu mah nya. Yai, kumaha meureusihanna langitna oi mani jangkung kitu. Ceuk hiji lalaki bari tanggah terus kumecrek bangun heran. Itu aya lampu mani kagoyot. Ceuk hiji budak bari nunjuk kana lampu gantung. Oh, jang lampu gantung eta teh hargana mahal sia. Itu aya manuk. Manuk kapinis eta teh nyayang di imah meureun. Kitu gunem caturna anu jajab pindah.
ngagambarkeun kaheran sabada nenjok kaayaan imah gede anu rek dieusian ku udawa sakulawarga. Malah anu sejen oge utama namah awewe recok ngaromong mani patarik-tarik, mani asa pangnyahona. Aya oge anu togmoal magarkeun teh untung mariah teh. Diwaris imah anu sakitu gedena, pakaranganana lega, tatangkalan ariuh segala aya. Mun geus kapiara mah moal burung kawas karaton imah teh. Tetela jelema teh karek nyaraho ayeuna, yen udawa teh tetela incu anu beunghar cenah. Da tadina mah eueuh anu nyahoeun, yen udawa boga warisan imah anu sakitu gedena, anu ngadeg dina tanah anu kacida legana. Ari lalaki mah teu pati laloba omong, tapi harideng jajab teh sakalian mantuan beberes. Henteu ngandalkeun teuing udawa lantaran nenyo imah anu sakitu gedena geus kasawang. Bisa kumahaeun teuing capena beberes imah lamun ku udawa jeung ku pamajikanana wungkul. Odo, kadiekeun sapu jangkung teh euy. Urang pake mersihan rahmat geura. Ngewa meni kawas guhak kieu ieu mah euy. Kitu pokna bari tanggah ni tenan Ramat Lanca. Keula lah, ieu keresep keneh ngasaan diuk dina kursi goyang. Tembal budak ngora anu disebut Odo. Ulah wakalo baheureuy. Ayeuna mah urang digawe heula. Akang mah meni ulah we nenyo uing senang teh. Ku kituna di imah teh jadi haneuteun. Lantaran anu ngomong recok bari digarawe. Aya anu sasapu, aya anu meresihan ramat, aya anu ngageser-geser parabot jeung sajabana. Udawa oge teu cicing manehna milu ngatur, marenahkeun barang meungpeung loba anu mantuan. Aduh, Nyai, imah teh lega-lega teuing. Nah, kunaon ngeusianana ieu? Ieu mah kursi oge moal mahi ku 7 setel lega keneh wae. Ceuk hiji awewe bari terus sasapu bebersih. Bibi masuk kaleueuwihi. Sakitu oge cukup kursi mah, Bi. Da moal seueur tamu. Eta buntelan ulah dibawa ka pawon. Pan eusina baju eta mah. Ceuk Maria kanu digawe. Anu dipapatahan nurut, buntelan dijingjing dibawa balik deui, bari Malik nanya. Kamar paranti sare rek nu mana Nyai? Da mani loba tuh da kamar teh. Kituna teh bari melong ka Maria, leungeuna ngajingjing buntelan. Tah kamar anu tengah, Bi. Lomarina bersihan heula nya. Ari udawa gawena teh alak ilik we, tihang ditepakan, bilik diusapan. Maksudna mah bisi aya anu geus bobo, ngarah buru-buru kanyahoan. Tapi da tetela kabeh oge weweg keneh, eueuh anu matak hariwang. Keur kitu jol aya anu datang, hiji lalaki tengah tuwuh gandang, make baju kampret hideung, duduk kuy cetok, calana corak batik dikomprangkeun, nyoren bedog panjang kawas jawara, leungeun kenca nyekel padudan. Assalamualaikum. Cek eta semah uluk salam bari alagag euleugeuh. Can wani unggah, ari can aya idin ti pribumi mah. Waalaikumsalam. Oh, mangga kalebet. Tembal udawa. Ari semah teh mani bungaheun, bari ungah teh ngomong bedas bangun sono. Aden. Hatuh bage Aden. Teu sangka teuing. Guning betepang di dieu nya. Teu nyana, teu sangka. Horeng anu bade ngalebetan bumi teh Aden guning. Eta semah kawas anu geus apaleun ka udawa. Geus kitu sok nunda heula duduk kuy cetok sisi bilik, terus nyamperkeun ka udawa bari ngajak sasalaman. Barang gep meni pageuh bangun sono. Tapi udawa mah kalah colohok sabab can wawuh ka eta jelema teh jeung can apal kana jujutanana. Punten Bapak, dupi Bapak teh saha teh? Cek udawa sajujurna. Da memang manehna mah can apal ka kisah mah teh. Hahaha. Memang ujang mah moal apal ka emang. Da memang kakara tepang ayeuna apan. Tapi ulah kaget, ulah heran, da emang mah lain nulian. Singet nama kieu ujang. Bareto basa kangkur dia ngungsi ka lembur dungus. Ujang teh, Aden teh alit keneh. Ngadenge omongan kisemah kitu udawa kerung.
malah mah dicarek ulah heran teh nya kalah beuki heran. Ari sabab teu disangka semah teh bet wawuheun kana ngaran bapana. Tapi teu pati jadi pikir sabab pantes kituna teh. Da bapana teh memang tadina urang dinya. Ngan anu jadi pertanyaan udawa ayeuna, saha atuh semah anu aya hareupeunana teh? Sabab ngomongna jeung sikepna henteu asa-asa, kawas anu geus wawuh lila, malah mah kawas ngobrol jeung baraya. Udawa geus narik napas rek nanyakeun, saha eta jalma teh anu sanyana? Tapi kisah mah kawas anu surti, manehna miheulaan nyarita. Aden, wasta emang teh pun sabana ku urang dieu, urang lembur Banjar Turi, dipercaya keneh jadi kubu. Sasat jadi pangeprak remis, atawa purah naratas jalan, purah ngaluluguan balarea, dina ngaheyeuk dayeuh ngolah nagara. Malah mah, bisi Aden teu acan uninga, pangna emang bisa ngadeg jadi kubu teh. Apan dijejeuhkeun ku Tuang Rama. Tah kitu riwayatna teh Aden. Oh, ieu teh pakuwu? Udawa neuteup ka Kisemah. Anu tetela ngaranna kuwu sabana sasat inohong di eta lembur. Leres Aden, nya emang anu disebut kuwu sabana teh. Ceuk kuwu sabana bari nyekel dadana. Awakna condong saeutik ka hareup, hormat ka Udawa. Ari Udawa kalah nyalukan pamajikanana. Maria, ka dieu. Aya naon Kang Udawa? Ieu kagok keur meresan baju bodak. Tembal Maria. Teu buru-buru nyampeurkeun da puguh keur beberes tea. Ka dieu we heula, keun bae beberes mah engke deui. Teu kungsi lila jol Maria nyampeurkeun, barang ret ka Semah. Mani colohok da can wawuh tea. Tapi sanajan kitu oge teu burung manggut bari imut, nandakeun someah hormat ka Semah, terus munjungan ka Semah. Maria, tah ieu geuning bapa kubu sabana teh. Urang teu kudu neangan, anjeunna anu sumping ka dieu, ceuk Udawa. Panon ngareret ka Maria ari leungeunna mah nunjuk ka kubu sabana. Oh, iya, hatur nuhun atuh Bapak, keur sarurumpaheun sumping ka dieu. Puguh abdi teh tos diamanatan ku Pun Biang. Saurna teh upami bade ka dieu, tepangan bae Bapak kubu sabana. Sakali deui Bapak, hatur nuhun enggal ditepangkeun. Ceuk Maria someah naker paromana marahmai bunga. Hatur nuhun Den, daleres atuh. Tuang Rama sareng tuang ibu mah tos teu asa-asa ka mang teh. Margi nalika sakola sareng. Teras ari nguseup sok sareng tuang Rama. Upami kagiliran ngarona sok sareng deui. Pokona mah tos teu asa-asa we jeung mang mah Den. Ceuk kuwu sabana beuki conggah nyaritana teh sabab Udawa jeung pamajikanana geus apaleun kana jujutanana ayeuna mah. Nanging pun tanpa kuwu abdi teh neme dongkap ka dieu ye. Tuh beberes oge apan teu acan rengse. Nanging pakuwu mah geuning tos uninga yen abdi aya di dieu. Eta kumaha lalakonna Pak? Ceuk Udawa, ngawani-wani maneh nanya kitu. Kieu saleresna mah Aden. Tadi teh emang mendak wartos ti barudak. Magar aya anu pindah ka dieu. Atuh geuwat we ku mang teh disampeurkeun. Bisi jelema saliwat. Ari pek teh Aden pisan. Aduh mani atoh mang teh. Regreg ningal kieu mah. Nuhun Aden. Atuh ngadenge kitu mah Udawa jeung Maria silih reret. Duanana paromana marahmai. Ari anu jadi sabab jenatna indung bapana Udawa kungsi amanat. Yen di lembur Banjar Turi teh aya anu dipikolot nyatana kuwu sabana. Geus rada lila Udawa menta susuguh ka si bibi. Tapi kuwu sabana nampik basana teh ulah ngaririweuh cenah sabab kakara datang ka imah. Aden punten. Mang teh bade tumaros. Ieu teh naha kumaha anu saleresna. Nah, barang anu sakieu seueurna bet diantep wae. Naon anu jadi marga lantaran dugi ka nembe jebul ayeuna ieu. Nah teu lebar ku bumi anu sakieu ageungna.
ditambih ku tanah anu kacida legana, sawah upluk aplak, kebon sababaraha pasir, cik menawi teu kaabotan. Pun emang hoyong terang, nah kunaon ieu teh Aden. Sanggeus ngomong kitu kubu sabana ngarekepkeun diukna. Sila mando dari anaker. Ari panona melong ka Udawa nunggu jawaban. Sedangkeun anu ditanyana memeh ngajawab teh ngarenghap heula mani jero bangun seunggah. Ari sabab dina hatena mah teu hayang ngadadarkeun lalakon kulawargana anu geus kaliwat. Tapi kulantaran anu nanya teh kuwu, hiji kolot anu bakal jadi pamuntangan manehna ka hareup, jaba sesepuh lembur deui. Sasat jadi bapana jalma sadesa. Nya akhirna Udawa balaka sakanyaho manehna. Pakuwu, salaresna mah abdi oge anyar keneh terang kana perkara ieu teh. Margi terus terang bae nya. Kawit namah abdi teh teu terang nanaon pisan. Ngawitan terang teh ti anak tukang kuli ngarambet. Terus kabeh dieunakeun katumbu ku cariosan ti kulawarga Nyi Mariah. Pokona mah mimiti terang teh ti saprak abdi hideng. Da teu apal kanu jadi bapa oge apan. Tah kitu pakuwu, tembal Udawa semu berat. Ari ras ku nasib manehna mangsa keur budak. Teu seubeuh babarengan jeung nu jadi bapa. Muhun Aden, kahartos. Teras kumaha? Ceuk kubu sabana ngengklokan. Salajengna sanggeus abdi kawin pakuwu, sarta gaduh anak hiji itu tuh si Jalu. Pun biang udur, sateu acan pupus, kantos amanat ka abdi teh. Nya anjeunna ngadadarkeun perkara harta banda anu aya di dieu, anu aya di lembur Banjar Turi. Saur pun biang teh, papai ka lembur Banjar Turi, paluruh imah ditinggal Bapak Kurdia. Tah ngan sakitu-kituna amanat pun biang teh Pak. Salajengna ku abdi teh dipapai ka dieu, nya tepang jeung Mang Sandi harita teh. Terang weh yen ieu bumi teh warisan sesepuh abdi ti kawit Aki Sugriwa keneh. Tah harita mah abdi teh can gaduh maksad ka dieu. Betah we di lembur Mariah, nya ieu pun bojo teh. Jabi ti kitu ku mertua teu diidinan deui Pak. Atunya bumi teh disewakeun we heula. Nanging di akhir bet matak heran unggal jalmi anu nyewa di dieu teu baretah cenah. Malah pamungkas mah aya nu matak reuwas ka kupingna teh. Da aya wartos meh-mehan tiwas sagala cenah. Tah kitu pakowo. Barang ngadangu caritaan Udawa kitu kubu sabana mani ngahuleng miraga meneng. Ras inget kana kajadian nu geus-geus. Memang loba beja anu araraneh. Eta beja teh aya anu langsung ti warga lembur anu ngahaja lapor ka anjeunna. Aya oge anu jadi catur urang lembur jadi bahan carita warga desa, beja dibejakeun deui tata lepa ka saban jalma, lila-lila jadi ngalobaan jadi sabiwir hiji. Nepi ka hese ngabedakeunana mana nu nya jeung mana anu bohong. Tapi anu puguh mah balarea geus pada apal, yen imah gede anu sok disewakeun teh loba jurigan. Atuh salian ti kitu kubu sabana nyipta-nyipta jalan kahirupan Udawa samemeh eta kajadian. Jeung kacipta kumaha balangsakna Udawa mangsa keur budak, di mana cicingna jeung ti mana barang daharna. Ari sabab kubu sabana apal pisan sarta kanyahoan ku anjeunna yen basa bapana Udawa anu ngaran Kurdia indit ti dinya teh teu mawa nanaon pisan. Ngungsi kanu jauh basana teh rek titirah bari niiskeun pikir tapi kalah nepi ka hanteuna. Sabot kubu sabana ngahuleng Udawa oge ngabetem deui teu nyarita nanaon. Kawas anu beak pi omongeun. Pon kitu deui Mariah teu wani milu nimrung. Sanggeus rada lila Udawa ngamimitian deui nyarita malik nanya ka kuwu sabana. Punten pakuwu, dupi pakuwu uningan teu kana lalakon pun bapa. Abdi mah poekeun ye margi kahiji teu gaduh dulur. Kaduana nalika pun bapa ngantunkeun abdi teh apan leutik keneh. Katiluna
Teu aya deui anu tiasa disuhunkeun katerangan kajabi ti pakuwu. Aden, pantes atuh ari kitu mah. Tuang ibu dugi ka teu betus. Kalah ngarusiahkeun perkawis harta banda anu aya di dieu. Padahal banda kagungan tuang ibu teh sanes sakedik. Pantes pisan Aden, ceuk kuwu sabana. Can ngajawab kana pananya Udawa, kalah nyawang kana mangsa anu geus kaliwat. Anu kacipta dina pikiranna teh harita indung Bapa Udawa dina mangsa keur jag-jag waringkas keneh. Pakuwu, nah make nyebat pantes. Kumaha ya teh maksadna? Udawa heraneun. Omongan kuwu sabana asa pasalia jeung perkara anu ditanyakeun ku manehna. Kieu Aden, salaresna mah pangna tuang Rama sareng tuang ibu ngungsi kanu tebih teh di dieuna henteu betaheun. Ari margi aya anu ngarah-ngarah, sering diancam, sering disingsieunan, malih mah kantos ngarandapan kacilakaan anu teu kaharti ku akal. Dina hiji mangsa kantos ujug-ujug ti jongklok kasolokan, padahal mah jag-jag tur sehat sarta teu aya anu ngaganggu. Rupina mah aya jalma anu jahil, ngan anehna teh dugi ka ayeuna henteu kapaluruh Den. Duka saha anu jahatna teh? Mang oge salaku kuwu ngaraos lieur jangar, pusing, taak mikiran eta jalma teh. Ari margi disebut setan mah da pasti moal ngeunaheun eta jelema teh. Sabab sidik ari wujudna mah jelema. Mung nya kitu dugi ka ayeuna oge lebeng teu aya wewengan. Tah kitu Aden. Jawab kuwu sabana ayeuna mah mimiti kaharti kateranganana teh. Oh kitu nya. Atuh upami kitu mah sami sareng sangkaan pun biang Pak. Yen aya anu hianat kapun bapa teh. Nanging nah ngarah naonna atuh nya. Apan barang-barang mah dugi ka ayeuna oge araya keneh teu aya nu kacoceng. Nu mawi mang oge bingung Aden. Tembal kuwu sabana bari ngusap beungeut. Sabab asa aya anu ngolebat ngahalangan kana tetempoanana. Ujang Nyai hanya kapisan. Geuning waktosna parantosep. Rupina kanggo dinten ieu mah sakitu heula nya. Kumaha lalampahan Udawa salajengna? Naon anu ngaganggu ka pakuwu? Antos terasna carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu kadua. Hapunten tina sagala rupi kakirangan. Sareng hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Sakitu anu kapihatur permios cag.